warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipika hormat sareng narencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Serta acana hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci Allah anu mana tos masihan rahmat sareng hidayah ka urang sadaya. Kusabab ayeuna masih dipasihan tiasa ngumpul dina ieu acara. Sateacana simkuring bade ngahaturkeun nuhun ka Bapak Ibu anu tos masihan kasempatan simkuring kanggo medarkeun hiji biantara nyaeta judulna Tatakrama Sunda. Naon tatakrama Sunda teh? Urang sadaya terang, aya tatakrama teh omat pentingna dina kahirupan sapopoe. Tatakrama teh mangrupakeun modal dina kahirupan sosial. Ulah dugikeun sampe urang sareng rerencangan urang sadaya hilap kana tatakrama. Komo urang salaku anu cicing di tanah Sunda. Anu ti jaman karuhun nepi kiwari teh tatakrama di urang kudu dipiboga ku sadaya. Terus urang teh salaku pelajar kudu miboga etika nu hade. Ulah sampe ngerakeun angot ka jalmi anu kudu dipihormat nyaeta kolot, guru, jeung sajabana. Tong hilap kanggo bahasa hormat anu loma, nu alus didenge sareng alus di hate. Tatakrama teh aya dina sagala rupi komunikasi dengan omongan wae, tapi oge sikap urang anu kudu dijaga ulah padu wae komo poho ngahargaan atau ngahormat. Kukituna rencangan sadaya tong hilap atuh kana tatakrama dina kahirupan saparantos urang sadaya ngabahas ngeunaan tatakrama mugia urang sadaya langsung ngartos kana tatakrama. Sakitu bae cariosan ti simkuring nuhunkeun dipihapunten bilih aya kalepatan atau nampi kakurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.